bacaan shalawat eta 70 hiji macan saetik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa khasyatan liqulub antus sholli wa tusallim Muhammadan antus sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guruna eta sholawat bisa hebat kos kitu lain sembarangan bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana Bismillahirrahmanirrahim. Pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki eta orang kampung kasep mau nyaritakeun Kangjeng Nabi kasep teh aneh ieu orang kampung kasep leuleuh ka dieu ya Allah atuh ieu di kasep dibandingkeun jeung di Solehar mah ieu kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus teh geulis teh kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae itu awe geulis apa teu wih geulis tah mah rada tapi lamun kieu itu awe geulis make bau heuleuh atuh Haji Basuri datang ka beak mobil atuh nanaonan eta mah nya budak bobogohan beak mobil segala rupa mimiti balik kaca eueuh tanya ku pemajikan ke mana kacana mantong padahal dijual bobogohan mah kos kitu tah menang saminggu deui eueuh deui sen tanya ku Wati cak Wati teh ieu ka mana senna wah nabrak lah antep padahal mah dijual bobogohan mah kos kitu menang ka 3 kali setir lah eueuh bobogohan bloon teh cuma surinya atuh bebe akan bobogohan mending mun geulis mah ieu mah teu geulis ai geulis ona bebe akan ge geus lah urang bebas ieu mah teu geulis bebe akan ya Allah tah sih normal tantenya tah aya 2 manusia lahir terus gede sageusar rada gede datang ka balegnyana silih kiceu nu kasep jeung nu geulis terjadilah hubungan bilateral hubungan antara 2 rumah ieu mah tapi lain 2 negara waduh ieu ana uhibbuk I love you Masya Allah Haji cek awena oh my darling lu pikun deh biasa nih mah terjadilah bobogohan ya Allah ya Rabbi meujeuhna nu kasep jeung nu geulis bobogohan teh atuh lain ideal deui ya Haji Bahrim mah bobogohan kari itu mah luluja can nyorang bae nu nyana bogo urang resep atuh meujeun aja beungeut lagi nya beungeut perang ieu nah babaturan gula sakola aja nanti naik Dul Gani babaturan di sekolah eta loba gaya jasa loba gayanya nama main bola jadi kiper asup melulu sial dah Dul Gani panjang umurnya tapi nya eta atuh ngabengkel bebe akan pakai nyandung naonan ngabengkel geus maju beak kabeh di Cilongok si kunon kararieu nasibna nya geus kajeun asal hari rupa ibadah masalah geus kula asal ngalieu ka tukang Dul Gani aya keur salat tapi kula eueuh tilok salat cak cenah cak urang Cilongok tapi mun kula ka luar negeri gitu tah kan teh Jumaah Dul Gani ge milu teh Jumaah kunaon kos kitu teh si budaknya guys
bobogohan Masya Allah atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran asana meureunanan eta teu kapanggih sapoe ge rasa rindu teh luar biasa atuh kan bahasa da ge puhara jasa wajahmu ketika aku memandang wajahmu terasa sejuk hatiku Masya Allah jika engkau ada di terik matahari adem perasaan budak ngeleuwihan payung tis eta kan garana bogoh beneran eta jih atuh jana boncengan haju naek ka tanjakan koroncong atuh caka bogohna teh kulatur ulah jangan tidak ada komusnya harus turun wagahnya teh wagah eta kan aya energi berarti kan cinta teh kos kitu tah mawa giat bae mantap Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola batur perjalanan sakola bae sebab di dituna aya atuh geus pokona mah kos kitu bae kan karikul adat geus kos kitu nya mah minggu sakola peuting bebeja ka bapana almarhum Haji Sura deuk ka mana sia di sakola kan peuting lah itu cek daripada emang aya guruna aya bloon emang batura kula bloon kabeh manya peuting sakola nah ieu cinta mah kos kitu teh cinta mah ya Allah pohara jalinan cinta terjadi geus 2 tahun Masya Allah luar biasa seakan-akan dunia milik kita berdua pohara tak cinta tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah sebabnya anak hirup teh tata dina ngan sakadar miara hayam ngaranna di kampung miara hayam ke asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampa ku ka bogohna Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon ku duaan eta bobogohan ngangon empe pohara kan kampung mah kos gitu kampung mah indah jasa tapi eta deuk diomongkeun ku kumaha ge atuh teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul jadi nyana kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endeuk nyieun tempat jang sapi berikut jang pemotonganana ngaranna naon jang pemotongan ngaranna naon ngomong atuh sia bodoh amat teu nyahoan pada dipotong sapi naon dapur ieu sia dibawa ka jagal deui jagal jadi jana deuk yeun paranti sapi tempatna terus jagalna ngan kudu rada deket ka kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di dekat Serang masalah cak bogohna demi kelanjutan hidup kita akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan cikurang memerenanan di lawang kota permukaan kota akhirnya meuli terus tempat jagalna Masya Allah akhirnya sapi munding di dinya loba nyana merenung keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba tapi jeung kabogoh iraha hayang kapanggih bisa kapanggih kuari perekonomian maju tapi aing hayang kapanggih hese jasa sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula can aya telepon can aya HP kudu lempang Masya Allah cakna ieu baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogoh unggal hayang tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui nu di dieu sapi deui
nyana kieu bae naon hartina aing hirup ya cakena perekonomian aing maju kebo bisa mencit sapoe 10 sapi gitu keneh majulah nyana tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih rindu nu luar biasa ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo beres sih budaknya iya rasa rindu nanti dibikin ka sapi paling sapi diusapan kunyana kieu kayak kunyana ditangkep tolol teh coba iya untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ka kebo iya hese kan gos kieu tah aduh ceknya kunaon jadi kieu aing ceknya lah kajian gua kumaha ge aing dek balik bae kebo sapi dek dijualan gua aing sebab aing rasa rindu teu cumpon ya kebo puluhan sapi puluhan perekonomian kuari maju luar biasa tapi kan rasa rindu teu cumpon hese kan rindu mah teu bisa hes malam tak dapat tidur gering meureunnya siang tak dapat makan terus di penyanyi kos gitu nyanyi nanya nama nyana ai ka imah kula bae kieu bae tah pajar kula teh nyaho meureun nyanyi nyana kukana didengekeun bae nyanyi ya Allah ya Rabbi budak sangawih oge nyanyina teh jauh hitam nyanyina teh asana kabogona hideung ka cenah kok kabade ku aing lah aduh eta asal datang we ka imah kieu bapajar kula eueuh meureun nyanyi eta deui bae jeung eta teh surga yang kau janjikan kabegian eta berarti budak frustasi ya kajian kumaha ge atuh nyanyi eta kayak kula datang bae sugan teh kiai cacian pokok aing teh tadi ngadengekeun emang babaturan kula unu lempeng seperti itu nah iya nyana akhirnya dijual sapina dijual mundingna berikut jagal-jagalna balik aing sakiana waduh teu bisa sabulan sakali 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung kabogoh jual kabeh balik nyana ka kampung masyaallah naon hartina dunia cek nyana beuh naon hartina kakayaan cek nyana beuh andai tidak ada kamu dunia ini hampa ta laulaka lamma khalaqtul aflaq dunia hampa cek manehanana tetapi ketika aku memandang wajahmu tidak makan 1 hari 1 malam kenyang Masya Allah karim tak cinta tak kos gitu tak cinta walaupun aku tidak makan memandang wajahmu waduh luar biasa yang aku paling tidak tahan bibirmu sial jasanya tasnya pahmernya aduh mantap kurang Cilongok loba anu jujualan ge dibawa ka Karawang eta bibirna dihandapna hunungan teh eta lah gadis Karawang guys andai tidak ada kamu andai aku tidak mencintaimu maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati dunia tidak ada setai kuku pun akan kuperjuangkan kemanapun gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi jih juga Oma Irama tuh tah cinta tah eta bahasana kos gitu demimu dan demimu sarua laulaka lama khalaqtul aflaq itu bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi gelehkeun sagala-galana kita cinta urang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah nage kos kitu dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi nita cinta urang geus teu kudu hese capek langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi kadeuleu ku kula aja beungeut nage beungeut sholawat kabeh ieu atuh herang kadeuleu cerah lamun sering maca sholawat kan kadeuleu cerah deuleu kaji pendi rumek jarang berarti maca sholawat aja nama jarang tapi ben iman teh kadeuleu herang
Masya Allah lila Haji Bahri pohara jasa betul ya wajah perang-perang deh seringan kira baca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surga na urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam jeung bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu ayana saat ieu tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman urang jauh jarak jeung Kangjeng Nabi jauh masana jauh segala-galana tapi kurang iman ka Kangjeng Nabi mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku eta bahasa Kangjeng Nabi bahasa Arabna mau lebih jangan goeng lah aya bisa ge Inggris kajian Inggris ya Allah ya Rabb nah etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaulah bareng jeung sok maca sholawat urang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kangjeng Nabi na aya entek ulah lalagaan maca sholawat ulah lalagaan maca sholawat aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti dituna ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sia direkam kan bahaya direkam mah teu meunang anu tungtungna anta bihajati teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihil wujuh wa khasyat alaihil qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati satik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu pas diucapkeun hafal misalna ye aya awewe geulis ditanya ku urang didatanya ngaca be nyentuh gana hate belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo nah, isuk tanya deh ku aing sia tanya deh neng dari mana ngaca Haji Bahri beki ciut bae tah bacaan sholawat bae eta 70 hiji macana saeutik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat ailil wujuh wa khasyatan liqulub antu sholli wa tusallim Muhammadan antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guruna eta sholawat bisa hebat kos kitu lain sembarangan bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi deh ujianna tadi aja pendek bisa pakai bayar hutang teu bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah eta sholawat jadi sholawat ampuh eta ge sangat ampuh geus ditajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu hafal langsung ijazah sekali dibaca hafal karak manjur oh potongan banget kieu oh ieu mah potongan mah wah 40 kali ge nyawa hafal henteu di Mekah kula mere doa ka Haji Pendi saminggu can hafal saminggu ieu dibulak-balik Allahumma ngeboga murid kieu teh otakna ikutan hafal dek balik di Mekah kajin lah meureun sakitu dibere na imang ngajinya atuh masalah geus lah ngaku bae beureun bodoh saya kudu ngaku maksudna bicara ibadah atuh kudu nemah bae ka nerakana ngan boga Kangjeng Nabi na bageus saya dipendi coba bukuna B oplosan karung loba ya Allah nipu loba ngabohong loba isi budak hirup mun teu ngabohong teh nya nama atel
ya karim ya masyaallah ya kudu neraka tapi cak anjeunna ke ulah sebab kanjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim tah lamun cara tadi dua sejoli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berani nyana ngajualan hartana demi rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus Siratal Mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere ka nyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetep bae lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae anu udang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka padahal nyana geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga kayakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae. Kos kitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego kos kitu tetep teiman. Ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi ieu taukid ieu ngabuaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheuh nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ke bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah
sarua jeung kaman yuqatilu payuk talu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payuk talu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payuk talu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payuk talu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuk talu percis kos jelema anu perang terburu di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna man maco si ulah sabarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah ya sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cek abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah masantren mah unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kablah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng siapa masantren naon sia nu diarah ijazah kiaina gitu gablegon wah bere ijazah di mana tuh sia nu harapan naon Allah we wali mah budak ya Allah doang harapan dunia sia ceng engke lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kudu mikiran ai lain kitu ja aing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pan ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok mah kos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh bae ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres salah tante saya ngomong kayak kercarita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknullah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nya na eta bagus mun masih kana ingkar oh
maknya kita geus bisa nangtung paling geri kabari di rumah sakit impus sabar polisi ada di situ asal nang saya 2 minggu mah kuai mah geus bisa leumpang inna zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deh inna zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deh iya zaidan la qaimun wah poharaja sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya yang bener sih kos itu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar make benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sabaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna poharaja sa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederetana pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at ya Allah ya Rabbi senyaknyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make taukid pohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti karena kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dieu lain janji nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana make bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia iyalah Al-Quran hese Al-Quran mah diterjemahkan sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masiksa kiamat lah bakal datang yakin bakal datang temang-mang deh bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula di dakwahan tetep bae inkar dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi innama sanyanjana kiamat geus aya dihareupeun bakal datang siksa geus aya dihareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal potol bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat selamat anu pot tina siksa Allah bakal kena siksaan kabeh siksaun siamah cak Allah teh kitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah naman takul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah
ya kaum hei kaum kaula para kapirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah ieu malu so magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikeun sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakapiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima 2 kali teu narima 3 kali teu narima ngomong mah sia aya geus teu denge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia nista maja utama gas 2 mah sabolos sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hade aya ancaman berarti ayo geus sakadek sia awas di akhirat aya di tahir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu balalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia deuk naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sa hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak teh kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing ditageureun 2 kali ditageureun sia mah teh teu jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kage budak teh lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budak teh titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos gitu sih henteu kieu aya teruskeun coba ge abah neuleukeun atuh nya terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagisek tina aslina majaz bohara Al-Quran jungkun terus Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus tengah denge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo kira teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mukminin desa kubur ieu ge akibatud dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kumpulan guari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannadah kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta kowe nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu ku kumpulan Yahudi itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan eta
dalam itu teh dongeng. Urang tuh sia di dinya bae, urang bari ngopi jeung nya teh dongeng. Dongeng tata di jero kubur engke di akhirat ge darwe kos kieu bae kos kieu. Ai nu henteu kumpul moal bisa. Moal bisa nyana kumpulan sebab kuarina ge henteu. Geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok. Kotok di babawa ku nyana. Pale. Kitu-kitu kudu bener. Di ditu kayak kitu jeung tukang gaple deui. Wow, balak gendep ditarang gula deui. Walah, bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui, tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deui, tukang mabok jeung tukang mabok deui. Ngahiji urang ye tukang ngaji jeung nu sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa. Nginaheun ke. Ngahiji sia ka mana? Deuk ngahiji ka ditu jeung kiai. Emang sia sok ngaji? Oh, sok kiai wawon. Nyaho. Dipugu sia ge nyaho aing nyaho teu. Pugu sia gaji ge sabar tahun? 3 tahun. Wawon ki aing mah wawon jeung tukang uduk. Atuh sia ge ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu na. Ngahiji ke di akhirat bage. Pipilipidan ke di akhirat. Ai sora mah jakadenge cenah kiai. Ai jeung kiai na wawon teu. Itu engke di akhirat tak? Atuh maknya manggihan wawon. Oh jeung tukang sate, jeung tukang sate. Satu di luar teh sial awan, memang siapa sial? Waduh, sudah dipuatin ke masjid satu muat, alasan kok itu mah beda, itu salah. Ini mah alasan babari ngopi lain deh. Kumaha alasanana? Bocor lamun ka majelis kafe mah tuh mal muat, mantak ulama di luar. Sia nu mantak di luar kunaon? Teu muat majelis bener. Tapi kan aya lain anu lain kitu. Sia nu mantak di luar kunaon? Kalau ngomong. Aing ngaji ge asal kadeuleu bae. Danan, pipilipidan. Atuh di akhirat teh ge pipilipidan. Atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar. Tar rahasiana aya dar teh kos kitu. Pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi. Ente maneh geus tetep kakupuradana kaula tetep Islam, iman, sabar. Engke ge bakal nyaho saha keur jadi sipam. Anu ke dibere akibat terpuji di akhirat. Anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan. Nu bener nahnu amatu. Kaula apa maneh ke bakal kayahoan. Kos kumaha si kayahoanana? Innahu la yuflihu zalimun. Bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun. Moal bahagia jelema nu zalim teh hatina kalalapir. Moal bahagia berarti moal ka sorga. Jelema kafir moal ka sorga deulekeun di akhirat. Kuari antepkeun keuna saengangna, sadaekna, sakahayangna. Jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam. Moal bahagia. Kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi. 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah Muhammadiyah ngabidah-bidah geus badeh mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sebabna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana gitu bae sih hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dia Muhammadiyah ondo ieu mah tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll
nyaritakeun nyanyi cak budak teko sekalinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludang aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saetik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal dianterkeun teu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede saeutikna nyaho kebelah dituna hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaher-kaharep mah hese sia nu geus santri ku sekarang itu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mah mogos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren je malaikat ieu saya ya tuh nyaho cek malaikat buku ieu imah bakula imah kula deuk ka mana keur diringkus ieu deuk dikarenarakakeun lah ieu abah ieu emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya cek malaikat ieu sih sa kula anakna pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantreun ku abah nu anta kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuqtalu sahih di abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah cak ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pasantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu arti kula mah kajian gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang ka nya mana emang abas ya ieu tah ieu geus kasorgakeun masyaallah je sambarangan coba nu sakola mah ieu sia abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia anak sia keur masantren teu henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sarua ja tanda tangan sarua geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga ijah Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu iya tetangga ke Gusti iya ulah kudu dikanarakakeun ulah iya atuh kan jalma loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiaina ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab bah Kangjeng Nabi ayo mantak deket kiai mah tilok sarala teh mah ngandalkeun kiai bae
Masya Allah innahu la yuflihul zalimun sanyanya kalakuan tala yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun menang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantap urang ngaharepkeun ke syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandelkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang ieu nu pake andel di akhirat soal bisa moal ponteng suri Masya Allah bahkan timeme puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa atuh pan endek jadi andelan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pake ande ikir carita andelan bae lanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae ta ieu iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna aya 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah surga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka surga heulanan teangan heula murid ta eta kas kitu dadang mantep kiai mah pandeuri sabarwa ka surgana panderi muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya ai ira dibuka nungguan kiai cek jadi teh heulanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus kasalurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan waktu asup ka surga jana nundutan blon budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutup deui kaget breng nyana hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan cenah hees kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari ku mana tetep
tangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat itu buka deh bisa buka-buka ada ceknya teh kudu aya perintah mantap kula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup sambarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula geus boga ieu SK asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunna teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi Quran nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah je atuh emang aya ieu di luar keur ku kelintingan bae nyana ngan geus beus da ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula cenah perintah atuh teu bisa je coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guru lagi gitu heuy hudang sia hudang kakara kira beunta aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka surga ge ka bawah Masya Allah guys mulai ti minggu harap ulah nundutan bila perlu mantap penggede-gedena ganjaran mah magahan ngejah magahan alpiah tepati gede ganjaran magahan bangsa Fatul Muin tepati gede ganjaran nu gede mah magahan budak di dieu nuker ngaji di dieu tuker lalagaan nu di dieu ear-earan hayu sia ustaz geus puyeng ngan ustaz saking aing digaji teu ya puyeng aing aduh macam-macam nulu loncatan macam-macam segala kadang-kadang hulu ustaz digitu-gitu aduh tak ngaji kuat sia coba yo kos sekarang itu eta nu hebat mantap Abin hebat lah tetep bae ayo ngaji-ngaji so kebel-kebelan ustadna ge nundutan ieu wah nundutannya ge buka pusingan mah tah ustad lamun geus bisa nundutan di tengah-tengah budak raribut eta ustad hebat lulus eta ustad moal barisan ngaji anak murid dan ge matak ki khairun dongeng abah lamun aya ustad keur magahan ngaji nyana mah turun ti sepeda langsung kadinya hadir sasalaman ngadoa liwat deui ka pondok pesantren aya kiai keur magahan ngaji alfiyah turun ngadoa teh sasalaman aya deui kiai keur magahan kitab nu gede nu luar biasa bangsa Jamul Jawa mah bangsa nu kaditu eureun di jalan doang ngadoa berangkat beda tuh ai kanu ngejah mah eureun sasalaman ngadoa ai eta mah kanu ngaji alfiyah gitu eureun doang nah terus lasana ngadoa kadinya ngan teu sasalaman poso ngaji kitab gede mah nyana teu asup di dinya bae geus di jalan eureun ngadoa geus mantap kuari goloba nu ngaji di handapeun tangkal Ambon tukang uduk, tukang sate, masalah. Eta meureun nurutan kos kitu teh. Kuari kumaha lamun ieu ki Khalid anak Umar dididik dititah belajar pencak. Nah. Kabejakeun Ki Jayad teh pulang di Cimande ditarik kolot. Di turunan Haji Karim langsung manehanana teh muka lapak di dieu di pasar Kemis belah Kulon jaka beja cenah boga Cimande langsung dididik eta budak teh begitu dididik dijotos bodar bae lain dididik eta emang guruna belon teh mah guru dapat lalaunan tek lempeng lihat sikutna nu bareng bos aya nama lain siapa nah dia cicing di dia cuger cak budak mau kiamat sih atuh budak ngeleyeng pae ta eta pendidik penca nunita dititah budak supaya pinter kuari kasenggol
sedangkan panjana mah teu ieu na ieu geus diadu-adukeun baheulana jeung tiwu ujung bangsa naon gitu ngarawi wah jadi teu menang kata dek batung geus langsung jelema langsung hot itu Cimande mah jadi Cimande mah pencajang para kiai mimitina bari diuk Cimande mah diuk baheula beda jeung bangsa Cikaret, Cikalong, bangsa nu ka situ, bangsa Cician lah gitu. Aya deui nu hebat teh nomor ka hiji Cimande, nomor kadua Cilongok lain deui teh mah. Eta panjenengan aya Cimande mah di dalam negeri, aya Cilongok mah di luar negeri tenarna nya nama. Di luar negeri, luar planet nya nama dieu. Tah iya gak didik pedas sing hade lantaran kasenggol paeh iya katempuhan pendidikna Masya Allah hendak belajar pencet masih di darat keneh makos kieu can sabaraha lamun geus titah gelut dihandapeun leuit tah baheula mah leuit asok ka leuit sia ayo busak di dinya tok lamun geus bisa gelut dihandapeun leuit pan leuit mah beda jeung kitu naon kitu ngaranna beda jeung bale leuit mah handap leuit mah jeung gudang ge beda gudang barada luhur budak kuari teh nyawa leuit manya ka leuit budak kuari mah jadi ai gudang mah luhur kitu tah ari leuit mah handap tamun geus bisa gelut dihandapeun leuit lulus mantek beus sideuk nyandung los ya ka handapeun leuit heula cakolot baheula coba eungap henteu eungap teh ulah nyandung sia lamun dihandapeun leuit eungap keneh eta ulah waka nyandung lamun dihandapeun leuit geus teu eungap los ya nyandung nu teu eungap dihandapeun leuit maka bege arah eungap mantak ulah nyandung lah cek cenah kagok eungap sabodo sia kesimpulanna nama masrahkeun budak supaya dididik supaya pinter nyana ai praktea dididik renang endahan kakerem paeh wajib bayar diat dididik penca endahan disikut paeh wajib bayar diat termasuk ustad mecut anak muridna paeh sarua bae katempuhan wayan manu bi pribiri waduanin kizae tepugu tekaruhnya natea endahan nyen galian sumur di tanah batur lain di tanah sorangan tanpa izin anu bogana etanya nanyin galian teh bentuk sumur atau bentuk empang terserah Ki Zaid maksud namangan di tanah batur di sawah di huma atau di pelataran nu batur tanpa izin nu bogana disebut udwan berarti kan penganiayaan penyerobotan tanah udwan ngaranna lainunyana endahan digali sanggeusna digali kemudian aya jelema raga kadinya ta eta jelema raga kagalian Ki Zaid nu Ki Zaid ngagali tanah di tanah batur boh di sawah boh di huma tanpa izin nu bogana ta eta mun aya nu ngagejebur kadinya Ki Zaid ketempuhan la fi milkihi teka tempuhan Ki Zaid ngagali tanah nyin sumur dimilik sorangan Zaid boga sawah nyin sumur di sawah maksudnya nyen sumur memang endek di ala cair lantaran jang nyiram bonteng nyiram palawija nyiram pare dan lain sebagainya nyen sumur di sawah milik Ki Zaid kemudian ayah jelema ngubrus kadinya paeh teu katempuhan
atau aya embe batur lewat kadinya nubrus kadinya teu katempuan cacak-cacak jelema teu katempuan kudu embe lantaran di nu Zaid nu nyana tah mah atawa fi mawatin tanah mawat taeta teh tanah gambrung eueuh nu boga model baheula Sumatera can aya nu boga lahan ieu belah dieu ka ditu Kalimantan ti dieu ka ditu can aya nu boga ngaranna tanah mawat dipersilakeun ku nagara saha anu endeuh gagarap sok gerak ngameteran sorangan di dinya engke mun geus digarap jadi milik sorangan nah tanah mawat ngaranna madak ti dieu ka ditu transmigrasi Surabaya Jawa Tengah Jawa Barat transmigrasi ka Lampung di ditu teh apan hutan belantara eta teh ngaranna tanah mawat sok ayo geura ngameteran eta geus dimeteran punyana diurus eta jadi milik ngaranna tah eta memehna ngaranna tanah mawat can aya nu boga nyana ngagali tah di dinya kemudian aya jelema asup ka dinya ngagejebur teu kudu katempuhan ketempuhan teu Masya Allah walau habara bidihlizihi lamun kizain ngedu kekedukan di pelataran imah panari pelataran imah mah antara imahnya najeng imah batur atawa digigireun imah ieu imahnya na tembokna ieu imah batur tembokna ta ieu tengah-tengah ngaranna dihliz pan ai baheula mah baheula ieun imah di dieu ieun imah antara tembok ieu jeung tembok ieu tah eta kan sok arulin kan di dinya atawa dihareup tanyana nyieun di pelataranna sebenarnya pelataran nyana ngan kapake ku kabehan kapake ku kabehan dihilis ngaranna nya oge nu manehna ngan laliwatan mah kabehan kadinya nya oge ieu gigir imah antara tembok ieu jeung tembok ieu nu batur tah ieu tengah-tengah lowong kunyana digali di dinya sageus digali aya jelema liwat ka dinya kholid liwat ngagejebur kumaha eta katempuan teu komo lamun diondang keur carita teh diondang katempuan ieu mah komo lamun diondang walau haparo Zaid ngagali tanah bidihlizihi di pelataran imahna nu sok kapake ku balerea biron hiji galian sumur dan lain sebagainya wadah rajulan diundang kunyana batur diundang teh dibejaan bahwa dirinya aya sumur pasak kotor ragam kadinya fal azhar domanu katempuhan teh Zaid eta mah kos Abu Jahal teh percis jasa cek Abu Jahal aing hese deuk maehan Muhammad ya gas wade cara aing rek ngagali parit di hareupeun imah aing gali buah di anak buahna dikerahkeun sekitar bangsa 3 meter 4 meter gali nya teuas pan Mekah mah gali buat aya bangsa 5 meter mah ka handap leuwih bisa dek naon ieu mama Abu Jahal wah cak adak buahna geus ku ari kieu tutupan tutupan supaya ulah kadeuleuh bahwa eta sumur aing gegeringan ya bajakeun ka Muhammad emang gering gitu mang Jahal panglayatkeun gitu tadi geringan nyana tuh ngintip jana di kaca bener Kangjeng Nabi ti ditu geurang kakarane ka mamang we sugan we atuh menang hidayah kan maksudna gitu Kangjeng Nabi terus ari rek ngalayat cak Abu Jahal pae sia ka jadi kau pae sia asal ngagejebur kadinya geus bejaan gas langsung panah ke kumaha paehan geus di jero sumur lah asal geus ngagejebur kadinya paehan Muhammad geus tanggung jawab aing geus langsung kadinya lempeng kan lempeng lurus lawangna galian teh pas lawang imah Abu Jahal Kangjeng Nabi lempang-lempang nya geus seri tagag sia mat ragang sia mat dah geus kuari mah paeh sia 3 meter deui geus kieu we Abu Jahal paeh hareup 1/2 meter paeh sia geus di tukang sararia pe pacul jung sajabana paeh pas tinggal sajengkal deui malaikat Jibril turun stop give ya Muhammad
balik deh ka ditu ayeuna dihareup aya galian balik deh henteu gering Abu Jahal balik deh ka ditu Kangjeng balik deh eta Abu Jahal kan tinggal sajeung ka deui sialan mati Muhammad atuh keluar pada man pas hareupeun lawang nya ngagerokeun Muhammad bang sudah makadinya po geus ngejebur jangan anu ngejebur eta lah senjata makan tua ngejebur tadinya ka handap cek anak buana saya nu ngejebur mama kan lain Muhammad lo bomong sia tulungan aing ya Muhammad pinter ceknya sajengkal deui tinggal ngalengkah doang kencak ge saya didinya tinggal brus doang kuat ka mundur deui karti mau ke Muhammad atuh Muhammad balik deui situ kunaon mama nu ka dia lo ngomong sia tulungan aing ieu tulungan make dadung make naon tetep teu bisa make naon ge hese geus hese ya akhirnya cek Abu Jahal teh Muhammad beta ka dieu deui mah kudu ku Muhammad di atau dadung atau galiana mah 5 meter lah kira-kira dadung kodinya bangsa 11 meter 12 meter tidak akan datang gesek cak Abu Jahal lu panjang atuh lu panjang ieu iya kurang kumaha panjang cak lu dilaluhur ieu panjang jasa tidak datang cambung disambung 10 meter jeung 10 meter tetep teu datang kekawasan Allah tah pendek merengkelnya naon ya Allah Muhammad bae gerokeun jeung Muhammad datang ka ieu ieu saha ieu di jero mang atuh mang kunaon asup mang lo bomong mad tulungan aing maksudna naon ieu lah maksudna mah aing ngakejebur bae hiburan bae mad Juk kunaon ieu bisa diangkat ku kabehan coba mat kieu bae lah gampang ieu mah ngangkat kos kieu mah ngan emang ieu namun geus kaangkat deuk asup Islam teh moal deuk iman teh udah sok ngomong-ngomong iman tulungan bae urusan iman teh mah lain deui ieu mah demi emang bae waduh henteu ieu mah janji bae lamun emang deuk asup Islam iman kula da tapi lamun henteu mah keheula sekali dua kali ya guys atuh ayo pokona mah ku bangke di luhur bae geus siap ngan dikitukeun doang leungeun Kangjeng ka handap cekelan tae jadi malah manjangan leungeun Kangjeng Nabi ka handap tuh kuduna mah moal datang leungeun ka handap ieu datang ka handap teh cekel ya babari cenah ngungsi mah mau tambang dadung guys kalau ngomong ayo gerak maca syahadat kalau lambat lah syahadat mah kebaheulana suara syahadat mah penting mah salamet bae heula ya Allah besi ente kabehan ka Mekah hayang neuleuh tah eta tah galian eta aya keneh di mana ieu maulid Nabi ente naik ka luhur ka ditu eta Imam Abu Jahal teh terus ka ditu teu jauh ti dinya aya galian meunang urang neuleuh loba setanan loba anu tas di dinya aju molotot bae loba anu tas di dinya aju seuri bae maning seuri tah maning molotot aya kene orang minta anter kamu kimin nu nyaho dianter aya kene diabadikeun ta kos kitu da lain diabadikeun beneran itu kebenaran aya kene bae eta tuh ieu maulid Nabi naik gunung ka ditu saat seti belah kanan aya Masya Allah tah kitulah walau hafaramun ngagali kizayat bidilizihi dina pelataran imah tawalolongkrang antara imah jeung imah biron hiji galian sumur atawa naon bae
wadahnya ngagerokeun rajulan batur pasakotoe dan raga gadinya palazar doman katempuhan kuari kumaha lamun di jalan ieu jalan teh kapan wajib ku pamarentah diberesan demi kemaslahatan umat. Mantap kadege tak kurang saya tampil menjadi dewan semoga terpilih demi kemaslahatan umat. Nah kuari maki saja dah jalan tadi rope aku pemerintah sedangkan eta teh kewajiban pemerintah haju eta jalan lamun diantepkeun bakal nimbulkeun kabahayaan sebab eta dipake lalu lalang ku masyarakat untuk kepentingan politik perekonomian budaya. Nah diperlukan didinya sedangkan jalanan hancur luar biasa terjadilah ngaguling didinya haju pae katempuhan pemerintah. Kos gitulah urusan-urusan di negara lain lalawor nu mentak terus baik di mana-mana kumaha jalan sebab maju mundurna ieu adalah tergantung sarana kan. Di pasar Kemis dek dagang ka Cikupa, di Cikupa dek dagang ka pasar Kemis, di pasar Kemis dek dagang ka Jati, di Jati dek dagang ka pasar Kemis, di pasar Kemis dek dagang ka Kukun, ti Kukun dek dagang. Nah eta kan masyarakat mata urusan perdaganganana manehanana saranana pemerintah sebab masyarakat ya dipungut biaya jang kelestarian pengurusan jalan. Jadi tanggung jawab penuh pemerintah. Andai kata teh dibangun aya logak-logak aya nu ngusruk kadinya pae nu pangheulaan ditangkep ku malaikat engke bupati daerah terus kapolresna terus dandimna penggede di daerah eta dirantek engke di akhirat diseret di neraka ku gara-gara aya logak di jalan teu diberesan aya nu paeh tuntut engke di akhirat bupatina jeung kapolresna jeung dandimna dihijikeun Tritunggal. Seret mangkaning lain make rantai-rantai nu biasa rantai meunang ngeueum di neraka ribuan tahun geus hurung ge pohara jasa beusidik nyoba rantai urang bae hurungkeun haju ka urangkeun ka dieu coba leeh apa henteu kos itulah ieu urang ngaji mah pan jadi nyaho